Wargi ka simkuring aya nu komen. Saurna teh cenah Kang atuh kali-kali mah tong di karungan wae jukut teh Italian. Ada ari simkuring mah warginya ari jukut biasa mah ngarowe di karungan. Tadi dia mah tos galibna ku karung, sareng nadi tos biasa gitu ku karung. Ngan upami ramban mah sami tah. Awitan sediakeun tali anu tena ban luar teh geuning anu kantos simkuring ngadamel tutorialna. Janten ieu didamel ku simkuring tutorial ngaliana carana kumaha? Ieu kan rambana simkuring mah sok ngalan nu kieu daun mani atanapi aprika. Posisina supados rapi sareng enakeun dicanakna kieu. Yo. Janten posisina ditangkupkeun. Terus ayeuna mah ti palih dia dibalikeun. Tuh. Janten posisinya teh disilang alias dibulak-balik. Ngerti dia ya. Nah. Sapatos gitu artinya janten dibulak-balik we dugi ka hidung.